Enggalah urang dina sumur meuli kupat jeung caina hayu urang syahur sampurasun. Jumpa lagi bersama si Gondrong Eglayong. Gimana dulu semuanya hari ini pada sehat? Semoga dulu semuanya hari ini pada sehat jasmani dan sehat rohani, yang pastinya sehat panjang umur sedang buat diri Anda dan buat orang lain. Syahur. Enggalah urang dina sumur meuli kupat jeung caina hayu urang mamam syahur anu ke-17 kalina. Buat dulur gondrong dimanapun ayana, wilujeng santap syahur. Sampurasun rayu. Waluya kersaning anu maha kawasa.